Ini laki. Kita nyampe anu ini ada 2 kali. Siwan atuh. Iya, siwan atuh. Siwan atuh. Siwan atuh. Bagi jauh datang pada telepon kaca. Eta bener. Ada yang nitip deh. Anu nitip, Bu. Ke kantun aja. Yuk, sok. Pada pesuka apa di Gusku? Lalu maksudnya wah ini keluarga ini terlepas dari kita dengan cara yang bisa menentukan. Teh Mimin urang Banjaran. Ayeuna geus pinter dangdan. Diraksukan kabaya carang. Katingali duh mending ngalangkang. Teh Mimin si denok montok. Imitna meni cenawok. Mata kresep si tukang cimol. Lamun lempang duh mending ngalenghoy. Aduh Teh Mimin iraha ngajak ulin. Komo bari ulina peting. Urang meuli kue odading. Nah Teh Mimin make nampili. Bibir kuring nepi ka jadi. Ibu punten ibu abi nuju jadi. Aduh ya abi ngabeberapa panganten ibu. Menina make ka dieu wayah kieu eta ece. Ya. Lain bari ngungkurangan meni wayah kieu atuh tadi pada sok taruangna. Padahal jauh ya Mas. Pegat macet. Lain sudah tadi kok ieu tadi Pegat macet. Si Komo sok lewat. Sok tong seueur teuing eta na. Sapiring pinu. Satena mah. Sok pakai tadi mau ya. tong sareueur teuing atuh neng. Urutan kentang guys, komplit atuh. Bener mana? Tuh, coba. Eta kade nu ngareuretan kentangnya. Ulah leutik teuing, ulah gede teuing. Banyak makan atuh. Itu maksudnya dijieun sambal goreng kentang. Kita wortel meulak digoreng. Wortel sok. Kade bagian tugas neng wayahna ku Seidah ditugaskeun di dieu ngawasi ibu-ibu nu keur ngeuretan kentang. Oke besi kayak pas keur ngeuretan kentangnya hijina diasupkeun kana sakulit. Iya besi kayak itunya awas tuh. Iya kayak bagian ini nyangu saya Anu nyangu siapa? Itu bagian nyangu gitu di itu. Si Abah bagian nyangu. Neng kudu ngawasi di bagian pemotongan kentang. Terus penggorengan, ngagoreng awas ya tugas cuci lidahnya. Siap. Bagian mengawasi. Iya tuh orang jalan nuker itu di nuker masak. Saya ini kaki. Ini bagian masak. Ada di neng di belet ini pas pemotongan kentang wortel langsung ka dieu ngawasi punya ulah nepi teh kang teh nu masak ditaringakeun ieu masak terus dibasihan sabaraha rokok tara ieu hah siapa kuning talingakeun jangan disinggung marah masak diri kan makan di wortel teh Tong ipis deui. Iya tuh. Itu mengalah kali itu. Kuna makan mata orang jadi Mak, nambona ka dieu, Mak. Mama, gitu tuh. ieu kaleresan abi teh
nugaskeun ka Neng ngawasi di bagian dapur. Sini. Tugas di rumah Si anu kabur teu beres Itu menyiksikan. bisa aya nu Bisa dijelapkeun. Kemarin. Jelapkeun warga. Terus kita keluar makanan nih, makanan anu di rumah nih, makanan apa? Itu, tidak tugasin kan Neng yang komponennya. Oke, siap. Tinggalin 10.000. Oh, benarnya lumayan tuh. Lumayan kan, Neng? Bagus ya. Nah, itu kemana? Itu biasa kan dulu ya. Oh, udah itu untuk dia. Dan nama ya tadi teh. Gaya. Ada di kamera. Oh, jangan pada rokok. ayah. 28 Silakan bisa ketuka deh. tos. Istri pamit. Antara Ya, bagi rokok. Neng, kuneng. Kasih bapak. Kayak Neng bagi ke rokok. Anu apa contohnya ngambil sekarang. Oh, bagi ke rokok. oh, Tak artis, hari berapa? tak ulah kali artis. Kali itu bere. Artis tong 2 kali. Tong. Tapi lamun geus beak, lamun tadi. Susah lah. Kayak ujung bilang. Jadi anu geus dibeak, sok. Yang bayinya. Jadi ayeuna tugas teknik di dapur. Oh, tadi bagian utang bagian masak. Terus ayeuna bagian ada gitu dapur di orang laki. Kita terakhir nyangkutnya. Neng anu geus konten tre. Diminta 2 kali. Sekarang lapor kena ka saya. Apa wahyu? Namanya ke Bapak nomor. Ya, sok. Ya, oke, Pak, siap. Siap. Oke, siap. 86. Yuk, urusan jauh nih. Itu jauh. Neng sekarang dilaporkan sebab Atos. nu tadi rokok di sabu contohnya terus naonnya kan nu keur data di eta. Tos atau ngungku. Iya geus rokok mah sebenarnya. Apa lamun geus beak kan kudu lapor deui cek tadinya geus beak sehingga kudu jadi gitu ke Kang Wahyu gitu. Nya. Kamu catatan idaman. Apa Neng Meria? Bah hijau. Oke, Bah Ijon saha di ditu di hawu. Bikin, saya ngaran Bah Ijon. Asamkeun. Tah kitu bener. Jadi tegas engkena. Mau minta 2 kali malawan ieu. Emang si Iwan atuh. Pak Ijon sang kabarete. Aca. Tah eta bener. Pak Edian tuh sini. Bener itu aya rokok itu. Rasanya kotna itu. Neng dicontreng jadi Jika dua jika jeung Neng tuh sok. sok jeung Neng sok. Yuk, Kayak isukan apa? Bayang apa jeung ayeuna jeung Neng Jeung si Amu atuh. Neng Ka dapur. eta contreng. Terus nu ngabe isukan oge apal Neng nya. Siap-siap sok kado catet-catetkeun nya. Nu Aya di payun. aya bagian nu kado. Aya di payun orang kali 2. Nya. Wah 11. Tah eta Ya, nu nitip tah. Wah, kade nu nitip deui. Anu nitip, Bu. Tere kartun aja. Ya, sok. mana ku si uang orang diduskeun. Ieu mah si lain. Sok tuang heula nya. Ni sonten atuh ulang mandi nyi. Nya. Hampura nyi mama ngududnya. Nyai rek tuang heula. Ayo kontrol. Let's go. Kontrolnya. Neng, hujan ieu kumaha di hawu ya? Hawu kumaha? Aya payung tuh. Itu dah di hawu di tiungannya hawunya. Dia besi kontrol di hawu. Kontrol lah. Iya kena. Besi yang saya. Dia nunggu gorengan kentang saya. Abi, Iya. perih ah. Sok. Di hawu di ditu. Ini jaga goanya. Kudu bola keluar di bawah ini. Kudu urang duduk lagi. Mama di dia nya bagian di goanya mah nya. Disiapkeun pan urang di lembur mah kudu tertib segala rupa oge per
tina syarat oke iya urang teh kudu dilaksanakeun ieu teh. Emang geus sabaraha di dieu? Sehari ayeuna jeung enjing 2 hari. Nya, mama terus di dieu kan. Nyamanya di jelema nya. Nya mama di dia teh aya kabar. Mama teu ieu saum teu ieu. Saum teu. Saum teu Ka ini saum. ka ini. Ngintip. Oh. Jadi para wargi sadayana upami di lembur mah sapertos di lembur abdi di dieu kan di daerah Kancah. Jadi tatali paranti adat karuhun urang teh masih kena dipake. Jadi tatali paranti adat karuhun urang Sunda. Buhun urang mah maknya kudu di kudu dianggo segala kudu tertib sagalana rupa oge. Pan urang teh hayang aya dina kalancaran, hayang aya dina kasalamatan, hayang kabarokahan ieu teh. Nya neng ieu. Belah di neng sakadit neng. Tah kitu mah be katingalina. Jadi supaya aya dina kaberkahan, aya dina kalancaran atau panganten oge. Panganten disalametkeunana, rahmat salamet. Amin. Barokah dipanjangkeun jodohna. Amin. Dibarokahkeun rijina, dilancarkeun segala perbadana usahana di agama. Amin. Amin. Atuh nu gaduh maksadna wahyu sakulawarga bari sing dibarokahkeun rijina dilancarkeun anjeunna segala usahana. Amin. Dirapikeun rumah tanggana. Amin. Sing barokahkeun rijina sakericing maya ageun ti aya tetangga. Mus ngabantuna atuh wa istira pamagetna nu sepuh anu anomna sing sarehat sing rahmat salamet sing saleh. Moga sare berkasana. Amin. Mohon aya dinu di aya dinu urang di suhunkeun anu maha suci nya mah nya papur ka Allah mohon mentang ka Allah urang saya mentang ka siluman ka sanes urang mah ka Allah mentang dinya kana pitulungna Gusti nu maha suci nya nya Allah Tuhan lengkap kan ieu mah urang mah ketara di paranti karuhun nya karuhun. Ya, sabab urang mah aya urang mun eueuh karuhun urang kitu. Karuhun urang mah pan tertib dina sagalana ge. Maya komplit aya nu kirang ya. Aya. Bubur beureum, bubur bodas. Nya. Terus segala rupiah. Buahan 7 rupiah. Buahan aya. Dogan segala aya kembang beureum, kembang bodas aya. Kopi hideung, kopi rujakanana komplit sadayana ya. Nya mohon. Rujakan sadayana ieu mah. Komplit nya tos kopi pahit, kopi amis, rujak roti, rujak kelapa, rujak asem, rujak roti. Bajigurna nya itu eta nu itu tuh nu puncak manikna sumuhun urang ketana sareng wajib ngorakna aya nya mah nya aya nya teu mah teraskeun mah nya mangga atuh nuhun eta pangingetkeun eta garpit kursi apa? Hah? Kursi apa? Mana garpitna? Hadir mah. Entar itu mah ieu nanti. Ieu jarum. Terus disunut jarum tuh. Garpit itu caca. Teu mare garpit dah. Nya kayak dieu. Nya mah nuhun nya mah terus mah abi ini itu dinya ikut eta teh. Terus nolong ka Iwan mah ya. Nya. Ka antara tuh belakang. Sok tuang heula nya. Ni sonten atuh leman nyi. Nya. Hampura nyi mama ngududnya. Selamatan sareng Ibu Kade sareng Pak Kade Cideung. Alhamdulillah bioge jasa tepang sareng geuceung. Da Pak Kade kudu sibuk wae nampi telepon. Mohon. Sekedar masih sareng kuya-kuya jelek. Cukupi. Oh, nu cukup. Enggak bisa, Bu. Masyarakat ini antara masyarakatnya kuya anak. Jarang tapi ada orang Bandung. Oh, itu orang Bandung. Orang Bandung. Orang riwayatnya
Bumina kan di Amerika. Hebatnya masih banyak. Hebatnya sok ngirim naon aja ya. Naon kayak naon panginten? Ya kieu palingnya. Berarti. Enggak ada kayaknya di Ferry Bandungnya aja ya. Mohon di TVRI sareng Ceedo sareng Kang Sule. Alhamdulillah ya. Mohon Sehat. amin amin. Kita jembar aja. Amin amin. Amin. Jok di mana-mana. Amin amin amin.